Min alamatil mutakabiri jeung eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri jalma anu takabur jeung deui tina sapalihna ciri-cirina jalmi kagungan sifat takabur aya don deui aya nduro arieun memandang ieu mutakabir ila goerihi kasalian ti mutakabir saron tate saron bang kana goreng tak jama anu sombong mah memandang orang lain teh garoreng sadayana nya lamun teh mah nu takabur teh amang gitu ningali pahmi teh goreng sok sanajan nya gitu goreng teh asli di tempat teh leuwih goreng gitu ningali dila doyot-doyot itu siga entok deung nogan goreng keura goreng goreng gitu silpi gitu katemonna teh goreng talamun adina satria teh poho deui ngaranna teh Nur saha po saha wami Siti gitu kira penek gitunya leutik ka tempo yang kana modal goreng ini Siti yang duduk bersih ini Siti asyanya itu memandang orang lain teh goreng sadayana goreng rupanya goreng wujud itu goreng otakna goreng goreng pokoknya yang bagus teh semuanya dia itu amangin segala hadir tak ciri nu takabur kusaha batur mah goreng manehna nu hade jadi we ngahina ka batur atau ngahina keunnya model ngahina mah kitu teh babasa teu matak pikarawasin lamun ngahinakeun lamun teh masihan tuangeun masihan leuteun siga kana sato we lung gitu bluwer gitu nya lamun di wadahan kanu teu pantes we model zaman ayeuna geuningan oten nya di naon dina acara nikahan atau nyepitan paras-manang pan enak mah teu ku piring nama atuh ngaleueut teu ku gelas enak kunaon ku hoe ditilaman ku naon geuningan kertas nasi gitu untung atuh senokna oge nya teu ku daun kalapa oge atau ku daun cau gitu. Masih kena ku senok atau ku senok plastik gitu nya untung gitu teh kuno kitu gitu tuh jelema nu diulem teh geus mulai dihinakeun ku alat tuangna ge lain alat anu biasa sok dianggo kanggo tuang atuh baheula mah nu kitu teh jang wadah parab eta hayam entok gitu enak di ka jelemakeun tuh atuh ngaleueut nya ku aqua gitu gelas rada saleuheung keneh kapungkurapan sok ku gelas cai teh nu haneut nya lamun enjing ngadadak tina teko gitu lamun aya uleman teh nyician heula kapungkur gitu tuh ayeuna mah penghormatan ka jalmi teh geus mulai luntur nya model dina alat-alat deuk emam gitu alat-alat deuk wa ayu hiba jeung yen mikaresep ieu mutakabir ayu zaro kana yen didatangan ieu mutakabir
wala yazuro jeung tara daek ngadatangan ieu mutakabir. Tuluy deui jalma anu takabur mah daekna teh didatangan ku batur. Tara daek ngadatangan ka batur gitu. Wabil khusus lamun teu damang kitu nya. Oleh bapak kieu tah teu damang. Hayangna teh dilayad ku batur. Gitu anu sok ngalayad amang teu damang. Gitu tara daek amang ngalayad ka batur gitu. Walaupun amangna sehat. Ta amang teh takabur teh. Dihenteu teu onto teu takabur urang mah. Lain goreng hate. Nah teu ngalayad. Oreh ame takabur teh. Anu ngahalanganana. Tah atawa nu gaduh musibahnya naonnya kahuruan, kabangsatan, atau katabrak gitu nya, kagiles ku setung gitu, katubruk ku soang gitu. Contoh gitu. Aduh. Tah tara kersaeun ngalayan. Anu gaduh musibah eta mah nuju sehatna sok ngalayan. Tah takabur. Takabur. Nah, jadi kedahnya nu sok ngalayad teu kenging panyawat dilalayad deui. Ieu mah satria. Teh can ngaos teh ngantosan dilayad. Itunya sitinya. Ieu nu deuk ngalayadna baroke gitu. Teu kumaha siti ditalar wae rina. Manya daun jambu kana amplopkeun. Matak baheula mah aya nya anu kabita ku sabdi layad di Pasian Acis hoyong teu damang meh dilayad aya baheula teh saha nya. Aya gitu. Gitu teh nya teu damang. Gitu. Teh can dilalayad, wah kan ngiriweuh nya. Layan atuh buru layan teu damang. Waktu hayang dilayan nawar heula. Atuh di komando we ku Inung. Layad. Jadi ngalalayad. Efek teh geus dilayad teh 2 jam kemudian sehat langsung. Masyaallah. Aya teh urang mana? Urang Amerika. Wa aya tarofa jeung yen wa aya tarofa jeung yen sok ngaluhurkeun ieu mutakabir an mujalisati du'afa tina hasilih diukan jeung pirang-pirang jama anu lemah ekonomi anu keur bararingung keur sararempit bab ekonomi wa masakini jeung pirang-pirang jama anu miskin tuluy bila mana anu takabur nya ruang riung jeung jama anu ekonomina keur lemah gitu keur dhaif cenah gitu ekonomina keur dhaif gitu keur bid'ah gitu ya keur lemah ekonomi manehna teh oleh kudu salikna teh di tempat nu luhur dina kursi mana kursi naon ieu hayangna kursi urang mana dihandap urang di luhurnya ento we atawa jeung jama-jama nu miskin mana dihandap urang di luhur sangkeul dihandap mah nah kursi eueuh kursi mah aya taraje mana taraje insyaallah ciri takabur kecuali lamun teu damang ya apunten nya pina kursi da ieu atuh panyawat dina tuur sang dina dampa sampean lamun dihandap teh
abdi geus mah tiasa ngadeg deui. Sauk kitu punten nya anak warsi emeh tiasa ngadeg deui tah aya panyawat teh teunana. Ieu mah sehat gitu. Waan muakala tihim jeung silih sareng tina babarengan kitu tuangna duafa wal masakin termasuk lamun sasarengan emam jeung anu sangsara teh jeung anu lemah ekonomi teh manehna mah kudu dibedakeun sagala rupana atuh sesuguhna kudu sapuratina ayanya tuangna atuh kudu beda gitu. Gitu. Lamun teu kitu teh sok bendu pancet geus dipapatahan. Mun aing datang ka imah maneh wayahna urang mah sangu beda, deungeunana piringan beda. Tuluy cuci mulutna beda, minumanana beragam beda. Ulah disaruakeun batur atuh. Ai sia ka aing sarua nitah parasmanan ngantri kutuk sia jadi hayam. Waduh. Sieun. Kitu tah eta teh nu tah kamu. Geuning cenah bapa eta kitu si malikeun nya udah dina ulemon. Sok aya geuningan dipasihan cai uut gas. Tuluy eta can dipasihan aqua. Teras dipasihan larutan cap kaki 3 cenah gitu. Pasihan anu kalengna we geuningan. Leut ada teu ukeun nya. Teu ukeun. Salajengna teu nyariosan, eta balageur we. Anu ngulemna nya anu kasumpinganana, nu hoyong di sumpinganana. Balalagur tama. Yo suksok teu nyuhun. Balalagur gitu. Tah ieu mah anjeunna nu nyarios kudu kitu. Lamun teu kitu teh amek tah eta ciri jami takabur teh nya. Wa ijabatihim jeung nyumponanana duafa wa masakin. Ida da'auhu di mana-mana ngulem ya duafa jeung masakin. Tuluy kanu sangsara mah jeung kanu lemah ekonomi manehna teh nyepelekeun. Bila mana diulem gitu nya. Walaupun eta nu lemah ekonomi nu sangsara teh merhatikeun ngamanehna teh. Sae gitu nya. Tah nu sangsara ya kaperyogian di hadiran eta mah dihareukeun. Tah eta ciri takabur. Kecuali zaman nu sangsarana nu lemah ekonomina eta mah ngulem teh kitu hadir nuhun. Teu hadir teu nanaon da teu butuh. Pokna teh da ajengan mah seueur gitu. Sanes manggung kul nu sanes ge aya. Janten pada hadir mangga teu hadir da teu ngarepkeun abdi. Wah, komo aya babasa kitu mah nya. Wah, teu moal hadir gitu. Tah teu hadirna kanu sangsara teh lain ku sabab nyepelekeun tapi ku sabab nyarios lagi geuning kitu pika isineun nya. Wa ayata ba'ada jeung yen nebihan ieu mutakabir gitu. An iyadatil mardo tina ngalayadna pirang-pirang nu teu damang. Tuluy zaman nu takabur mah tara kersaluyad layad kanu teu damang. Muping aya nu teu damang wales ge nya repot. Kitu tatangi wargi nu caket nu tebih. Nu kaduga kitu ka ngalayadna halim. Wa mulatofatihi jeung mikanyaahna mardo. Komo duikeun ka merhatoskeun mah nya ku ngintun naon lah nu dipika hoyongna udah tuangeun leuteun atawa artos kitu nya anggoan itu. Tara keresa ngalaya tara keresa kurang kirim teu.
teh ciri jalma anu takabur. Amang teh tetehnya anu takabur teh nya. Ka jelema teh aya nu teu damang ning hese di kalayan teh. Barang beres teh itu nya. Sok ararisin eta. Eta tah nu ngahalanganna teh takabur, berarti amang teh jelema takabur nya. Wala yubasiro jeung yen wa ala yubasiro jeung yen tara jeung yen tara ngabubungah ieu mutakabir amalahu kana pirang-pirang amalna mutakabir binafsihi ku hatena mutakabir bar yastahdima tabarisnanya kade tah balik tah yen mupurah gitu. Ieu mutakabir goerohu kalianti mutakabir tuluy jamaah mutakabur mah lamun aya padamelan tara keresa kunyalira padahal mampu itu nya nyalira ge kanggo midamel eta padamelan teu boleh tutah-titah bapak teh ieu mah nya bapak tutah-titah pagawean deungnya dan abi pangmeserkeun anu geuningan ajengan pangmencetankeun eta teu bisa mencetan sorangan komo mencetan bujuran kumaha tukang hese pangmeserkeun anu ka Mang Rohidin ka Mang Ahmad ka nu ngaraos gitu. Talamun mampu nyalira mah anu teu takabur mah sok nyalira paingan pangersa mamatangsinya eta ku ieu nya ku tawadona ngelap kaca bumi nyalira sabada libur ngaos pan kemis libur ngaos teh duikeun ka lohor ka ditu mah bebas eta ngelapan kaca padahal mah seueur santri nya kalebeuteun amang ku nyalira jadi isin pan santri nyariosna awiosna da nyase bari tiasa tuh nu tiasa mah nya ku nyalira gitu. Tajaman nu takabur mah gitu teu boro-boro nu henteu tiasa ku nyalira nu tiasa ge taradae kabatur we gitu. Tutah-titahna teh panganukeun mun mah anu nyemukeun anu kelat ieu teh anu gitu we pabeulit pakupis teh gitu nya tungtung kudu dititah teh dialung geus sia gitu. Nah, ciri jalma nu takabur mah padamelan nu anu tiasa ku nyalira tapi teu tiasa jeung teu kersa ngerjakeun kanu sanes tutah-titah kitu nya tah ciri takabur kecuali nu teu tiasa atawa nuju teu damang ge nya pengkor de amang ge nya aduh lamun piwarang mangwa segon gitu wah sigananya siapkan lubang kuburan ini ku minang langsung ditijakan eta taneuhna aduh insyaallah tahu sendiri kondisinya gitunya sekarang mah gitu. Punya neng pecek gitu lah tidak bisa menikmatinya walaupun demplon gitu tuh jeung mulusnya demplon tamleg gitu nya ditumpahkan teh ari kieu mah pilihannya pami jadi kue deleh gitu itu gaduh itu tuh nu si jangkung lengik nya jangkung alit lengik gitu neng jupe waduh eta mah kue deleh sami gitu jadi kue deleh nah tuh gitunya komo atuh wah kudu pungapang segon
komode kudu mangulan batunya. Wah, masya Allah. Sudah eta mah menyuruh gitu. Menyuruh cepat-cepat gitu ya. Payastahdimu gairahu. Tah ieu mah sehat, lajeng salse. Salajengna tiasa ku nyalira ge. Tah teu keur saun ka anu sanes tutah-titah gitu. Tutah-titah. Cek paribasana aya reungit dina pananganana itu cocorokan. Mah, mama. Oh, indungan. Aya naon? Pang reungit na panangan. Teu pake solangan, olangan. Kalunya. Sieun. Tah kudu ditepak jeung sirahna. Gitu. Wayastan kipa an hamli matai biadi. Wayastan kipa jeung yen nyegah ieu mutakabir atau nyarek an hamli matai tina nyanak barangna mutakabir biadihi ku leungeunna mutakabir. Uloy lamun teh barang bawanya tara kersa kitu jeung jangjing teh. Bahan anjeunna